Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa sasarangan deui saksana semua di zaman tarang langkungan channel Lonok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dihajar dongeng nu katunda dina dinten kemari jecerna nyaeta ajen pangarti dina dinten ayeuna teh bagian anu ka-16. Mudah-mudahan karena ia acara dongeng sunat sing ngajantenkeun panglepur kalbu panggebaran mana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana disuklakna disiklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda tengah-tengah memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra sepanjang yang kolong dengan waktu semangat urang dilajengkeun wae dongeng sunat teh wilujeng ngadengukeun wilujeng mancut dina hapena sewang-sewangan teu hilap ngaturkeun nuhun oge kasadayanan parantos hadir dan parantos adukung kana channelna Lonok Salto tong hilap di like tong hilap di subreknya nu teu acan mangga wilujeng ngadengukeun rungah. Para mitra kaum dangu sadayana dina dinten kamari teh nalika soma anu sakamar jeung alena. Para mitra kaum dangu sadayana duanana anu sare harita anu geus jelas teu bari sesare soma nya kitu di bah alena. Soma harita anu pepereuman pura-pura we tibra nahan perasaan anu memang perkecamuk tangtuna sedangkan alena nu guling gasahan kakenca kakatuhu saterusna ngareret kana beungeutna soma anu katingali tenang na karanan bibirna angkep renghap alena di tengah renghap na karanan panona nu neuteup seukeut tur binar na karanan kana beungeutna soma nu beuki deukeut beuki kasep wae. Tetela teu salah yen soma memang kasep. Mama, kunaon sih kamu teu ngarti kana perasaan Alena? Alena demi cinta ka ancen soma. Cek alena harita nu tibah neuteub keudeu we harita ka soma. Sedengkeun soma sama sekali harita manehanana anu lir ibarat ngajepat eueuh nyawaan. Alena ngageserkeun awakna lantaran karasa angin menekot ngahireuwik na karanan. Soma anu harita singka nanti simutna nyingkab harita terus saterusna disimutan nu sasimut jeung manehanana tangtuna. Alena nu nyangigir lain sare ieu harita panonna nu beuntak we melongkeun neuteub seukeut ka soma. Teutepan anu teu kiceup-kiceup kana beungeutna soma nu tenang na karanan katingalina. Soma lain teu nyaho alena nu keur neuteub ka manehanana sabab manehanana sakeuting saeudeung meletet saeutik ningali beungeut nu geulis harita nu tanggah mencorong kana beungeut manehanana. Beuki geumpeur perasaanana soma dina waktu harita. Sanajan kumaha oge ari lalaki nu geus dewasa tangtu bukan naluri anu memang teu bisa ditebak atanapi nu gampang ditebak beureunan. Alena katingali ngarenga panjang tur kadenge ku soma. Napasna seolah-olah harita ngabisik kana ceulik manehanana. Soma harita ngagulitikeun diri nu kangen ka alena lantaran lamun teu kitu manehanana tangtu bisa-bisa moal mampu nahan dirina. Alena harita anu
beuki nyeret we. Beuki lila alena harita nu tibra sarena. Alena harita nu kadenge dengkuran halusna. Soma nu can sare ngadenge alena nu tibra. Nu saterusna ngareret ka tukang. Tur lalaunan harita nangkarak deui. Neuteub seukeut ka alena anu memang katingali anu tibra keranan. Alena geus tibra geuningan. Dik soma harita anu menerkeun kana simutna alena. Alena anu make pakaian daster tangtuna harita lain ku simutna anu dibenerkeun ku soma. Tapi pakaianana oge anu geus teu puguyuksa harita. Ngaran-ngaran awewe anu kararitu menulengoh mameureun nya kitu we sarena teh motahna keranan. Waktu anu nyerelek ka beuting hujan oge nu terus turun. Ngan angin geus leuweuh. Kasubunakeun hujan ngaririncik karasa nambahan kaayaan eta pi tempat teh mau tiis nakeranan. Soba antar misoma anu keur sare geus lalayepan harita. Anu kakarage hudang deui cekeneh lantaran tadi memang sempet sare meureunan aya sababaraha jamna. Pas subuh soma anu katingali geus hudang deui tur can wakat tengkat. Barang keur kitu harita beluk harita palawa beuteungna. Katinihan ku suku. Soma harita kacerbisan ruasna ngorejat. Barang katingali harita sukuna alena harita nu nangkot dina pelebah beuteungna soma. Deg soma harita nu tagdigdug teu pararuguh. Alena ari leungeun murungkut harita sedengkeun ai suku naek kana pelebah. Beuteung manahanana. Sedengkeun dasterna anu geus teu puguyuksa deui wae harita. Lalaunan soma harita kerebek nyepeng kana pelebah bitisna alena. Diturunkeun lalaunan. Nu saterusna simutna dibenerkeun jeung sakalian dasterna diturunkeun. Soma harita nepi ka gogodeg ningali tingkah nu jadi lanceukna kawas kitu. Layep deui soma harita ngalayep kubrag deui harita. Dadana nu katepak lantaran tetela. Alena nu beuki nyeret tur nangkep kana awak manahanana dina kaayaan anu sare we tibra sangkana teh guling beureun. Leungeun anu kana pelebah dada sedengkeun ping-pingna harita nyangsang deui wae dina pelebah beuteungna soma. Geus teu bisa dihindarkeun ke soma. Naluri kalalakian di dinya ayeuna anu langsung daek ti daek. Manehna kudu ngarasakeun hal anu beda. Napa soma nu ngahegak capek nekeranan kesang menirenung nekeranan. Lalaunan leungeun soma harita anu nurunkeun leungeun. Kadenge alena harita nu nguliat. Sedengkeun nguliatna nojer kana pelebah suku kana pelebah ping-pingna soma. Anu ngajadikeun soma harita meureumkeun panonna. Bering tikekreket lantaran karasa pisan suku alena nu ngaganggu karena duniawi manahanana. Alena. Cek alena kadenge deui harita. Alena nyengkatkeun sirahna nu saterusna narik sukuna lantaran ngarasa manehanana anu geus ngaganggu ka soma. Ngorejat sare ata alena harita ngorejat. Nu saterusna neuteub seukeut kana beungeut soma. Leungeunna harita dikibas-kibas. Nandakeun keur ngecek soma hudang teuna. Duh. Untung soma teu apalen. Mun apalen ka tidak bisa nerana ai. Cek alena harita anu ngarasa era nekeranan ku soma lamun nempikakeun apaleun. Soma anu diteuteub ti luhur nepi ka handap. Rupa beuteungna alena harita eureun. Sabab ningali aya kaanehan. Kereceum harita alena nu langsung neuteub. Cek alena nu seuri nu saterusna meungpeunan. Kerubung ku sarung atanapi ku selimut. Soma harita dak demadak pias beungeutna lantaran teu sare ningali arena nu nyikiki ka dirina geus yakin
Alena ningali sesuatu hal anu memang aya di diri manehna. Alena juga ningali sesuatu meureun. Ingeuran kerana. Berarti salama ieu manehna jangka aing sare meureun. Cek Soma harita. Alena nu lalaunan harita muncumul deui harita tina simut. Ret ngareret harita semut tanggah kana beungeutna Soma. Anu masih kena tenang. Soma anu tangtuna we nyaho Alena can sare, manehna pura-pura we sasarean deui wae. Terus terusna Alena harita nahan sirahna. Make leungeun belah kencana. Tur malik ka Soma harita dina haten nanti dina bibirna pok ngernengkeun. Sora anu matak aneh keur Soma tur kaget. Soma. Bagaimana kamu surti Soma? Lain nami cinta ke Soma, tapi Soma dengar setik keracan turut surti. Tentu ingin Soma. Kalena harita gebeg. Soma harita dak dumadak deg-degan hatena ngageter jantungna. Awewe anu geulis rancunit anu diaku lanceukna tetela ngagereneng secara langsung. Ieun ngarasa kuciwa. Sabab cinta nak bertepuk sebelah tangan beureun kitu pikirna. Hate Soma anu kageres hatena sabenerna mah dirina oge memang resep tur bogoh ka anu jadi lanceukna, tapi tanggung yen eta teh lanceukna. Maksudna lanceuk anu geus diaku-aku ku manehna. Nu boga rasa Soma dibere tempat. Piraku ting Soma kudu bertindak sangeunahna atawa bertindak di luar nalar. Kitu ceuk pikirna Soma. Padahal mah deuh halangan itu ceuk ieun. Ari bogoh mah da eta mah lain teu sadarah ieu. Bari oge batur we pawuhna oge di dinya. Dina hatena Soma bulak-balik omonganana. Ah bener anu diucapkeun ku lanceuk aing teh. Yen Alena memang mika bogoh teh mika cinta ka aing. Soma. Kenaon Soma kamu tengah harti sih? Kamu teh surti. Kalena harita anu lalaudan ngadeukeutkeun beungeutna kana padada Soma. Terusna sirah Alena harita anu ninihan kana padadana Soma. Ate Soma anu dada Soma anu katingali nu karasa deg-degan keranan. Alena anu nyengkatkeun awakna nu saterusna neuteub seukeut kana beungeutna Soma tapi masih kena sare. Saterusna leungeun Alena harita nu nyabak kana padadana Soma nu dagdigdug teu pararuguh. Karasa detak jantungna na keranan mani tarik komo cikeneh bari didengekeun keur sare. Soma mani deg-degan kieu. Tiris gitu. Kalena harita nu ret kana simut. Saterusna Soma harita nu terlentang teh di simutan lalaunan ku Alena. Saterusna Alena harita nu nanggeuh neuteub seukeut di hareupeun beungeutna Soma. Diteuteub teu kiceup-kiceup beuki deukeut. Tetela gambaran beungeut Soma anu kacidap pisan kasep nakeranan dina tempoan manehna anu deukeut. Renghap harita Alena ngarenghap. Karasa angin tina napasna Alena andebak kana pipi manehna. Ngajadikeun geus teu puguh rasana hatena Soma dina waktu ajeuna. Tapi tetap mempertahankeun dirina supaya Soma dianggapna sare. Tegung serila golosor harita Alena nu ngagolosor terus turun tina ranjang. Alena harita nu init ka cai. Adenge di cai seor gebus tandakeun Alena anu mandi. Alena harita sanggeus keluar ti kamar mandi sedengkeun posisi Soma harita nu malik nyangigir ningali kana meja. Bari pikiran aku malayang tekung sirira Alena anu kadinya nu saterusna ngareret ka Soma nangtung sajongjongan ningali kana beungeutna Soma hudang heuteuna tapi tetela Soma masih tibran keranan. Alena
harita nu langsung we teu basa-basi porosot anukna harita dilaanan terus disampaikeun. Coma ningali kejadian eta harita langsung we panonna murid berileng. Kaget anu luar biasa. Sabab tetela alena tos mani anu langsung disalin di hareupeun manehanana. Sabab soma dianggap sare meureunna. Bari curang cileung harita alena. Terus saterusna rap deui make anuk deui. Kur make cenah jero hungkul. Terus saterusna mukakeun pantol mari. Porosot teh harita saru anukna diporosotkeun deui. Jelas harita soma ningali sakabehanana naon anu dilakukeun ku alena dina waktu harita. Napasna ditahan nu ngahegak. Naluri na langsung harita bergerak. Nepikakeun soma beresna ningali naon anu dilakukeun ku alena dina waktu ayeuna. Para mitra kaum dangu sadayana. Antukna soma anu geus beurang sarta geus keluar. Soma sajroning harita nyin sarapan pikiranna ngalayang inget naon anu ketingali cikeneh di kamarna nu jadi lanceukna. Soma harita gogodong sabaraha kali lantaran teu bisa ngailangkeun ingetanana cikeneh. Rangker kitu harita alena nu nyamperkeun uuk anu katingali baseuh awak anu kame seungit jadikeun soma anu kageter dina jantungna. Soma Mun teh kamu nyaman tidurna? Nyaman. Saking nyamanna nepikakeun bangun-bangun pagi-pagi. Oh, syukurlah. Sekalena harita bari imut yang geulinyung. Jadi teu mengecek nah bener nyaman atau henteuna. Lamun teh mah soma nyebutkeun teu, wah cilaka. Alena nu langsung era we muridna. Alena. Nah ini terus dandan. Kan mendadak Anak biasanya kan sonten. Henteu nama coba jadwalna. Ngan mada di bumi. Dugi ka wengi. Nah. Anjing-anjing dugi ka 10 we mah pengen di Padamelan. Oh, jadwalnya bade robah. Meh sama oge aya batur kan. Itu sendiri wae. Di soma hari temanggut imut ngegeulinyung. Ningali imut ngegeulinya soma alena hari teu neuteub sajongjongan. Ayeuna mah soma nu ngarti. Paingan alena nu sering neuteub ka dirina tetela geuningan ayeuna geus kanyahoan. Atena alena anu minggat cinta ka dirina. Alena nu diteuteub atrabi soma nu diteuteub harita merik neuteub tur imut ngegeulinyung. Sedangkan alena harita nu langsung tunggul. Alena sama masak naon? Masak nasi goreng. Jika alena harita nu imut. Antusan sekedapnya. Sama. Ada kemana? Buang kemana-mana. Antasan di Ya, antusan didinya. Balik kita ke di meja. kamu
ieu ih. Kalian harita kan ada di harianku nu jadi adina dak dimana daerah tena dina hatena ngerasa ceurik we sedih sanajan di harian ge manehna teu bisa kukumaha salagi soma encan ngungkapkeun tangtuna manehna susah pikeun ngungkapkeunana lamun nunjukkeun perasaan secara langsung ka soma sanajan teu ngomong tangtuna dirina dunya bakal dianggap centil eta kumaha ku soma sok sieun tersepeun nu mantak sateka pola alena ngajaga sikap ka soma untuk kena bogoh nu saterusna nunjukkeun sifat nunjukkeun keaslianana yen manehna mika cinta ka hiji lalaki alena lain tipe model kitu tangtuna kek alena harita diuk dina kursi bari panonan netep seukeut kanu kasep hari tengah leos anu langsung indit kajai pikeun ngumah leugeunan tangtuna geus teu kungsi dina balik dicai soma harita rap make alat pergi masak bahan anu ditempelkeun dina pabadadana ngagebat panjang nepi kana cangkeng Alena bade ngadamel ieu. Ngadamel naon? Ngadamel susu coklat. Iya Alena. Saya pernah sasak teh can. Kedap deui. Geus ku akang sakantenan. Ku soma sakantenan. Alena harita bari manggut. Tapi adi panon mah tetep neuteuf harita ka soma. Bari teuteup ayeuna geus mimiti deg-degan. Lantaran geus nyaho. Titipan Alena titipan anu mika cinta titipan anu ngandung hanya Alena naon anu dirupah diucapkeun ku anjeun sebenarnya soma oge mika cinta ka Alena tapi aing teu mungkin kudu ngungkapkeun perasaan. Erana keranan keur aing, najan nya ge aing lalaki. Aing geus ngarasa ditulungan. Aing geus ngarasa Alena bener-bener jadi lanceuk aing. Anu bageur. Contohan tadi peuting. Saeutik oge Alena teu pernah ngaganggu ka aing. Padahal memang kesempatan memang loba tapi tidak dilakukan ku Alena beuki ketarik aing ku Alena ku kalakuanana anu bener-bener hebat bisa ngajaga dirina ceuk soma dina waktu harita anu muji karena ketangguhan Alena dina tadi peuting sebenarnya kesempatan memang aya keur Alena boh keur manehna sanajan diri nak menta cek peribasana ke Alena geus tangtu mah burung dibere ku Alena moal aya penolakan reaksi anu geus katingali ku Alena anu pasrah ka manehanana tapi eta teu dilakukeun ku soma kitu di soma atanepi Alena anu teu pernah ngeganggu ku hal-hal anu aneh hal-hal anu ngajurus anu lain sarenya sare we justru Alena anu ngarasa kaeraan dina waktu manehanana nganggap guguling ka hiji lalaki anu ngaran Soma dina waktu harita
Para mitra kaum dangu sadayana. Waktu beki nyerelek ke beurang, alena oge harita nulis ini dijemput kedua pengawalna. Waktu nulis nyerelek ke beurang, soma harita nuker ngopi, bari nangkep atarapi bari tumpang kaki genah tumaninana keranan panona anu seukeut harita ka jalan. Kong sedila harita reg aya mobil mewah harita eureun. Anu tetela eta mobil mewah teh nu geus teu asing keur dirina. Nadia hiji wanoja geulis. Anu ayeuna hatena teuing kunaon. Disaprak diurut ku Soma. Anu teu bisa ngaleungitkeun perasaanana. Rasa hayang deui diurut deui ku Soma. Tapi kumaha carana sabab Soma pernah datang oge harita teu tulus ngurutna sabab ceuk Soma penyakit anu tertera dina awakna. Antukna isuk-isuk keneh kira-kira jam 8 aya Nadia datang ke tempat Soma. Bari mawa perasaan anu semu era. Tapi dalah kumaha. Ate manehananan ayeuna teu bisa dibendung. Soma hiji lalaki anu raksasa bisa disebutkeun. Hiji lalaki anu hebat. Anu pernah nyalametkeun dirina ongkoh. Dina sagala rupa mara bahaya. Ayeuna manehana geus yakin yen Soma bener-bener hiji jalma anu gagah dina sagala rupa. Tapi hatena ayeuna anu ngarasa linglung sabab manehanana sorangan anu nolak ka Soma teu penuh hinaan. Ayeuna manehanana ngarasa ditinggalkeun ku Soma teh tetela nukat cida pisan anjelu tur hanyakalna. Kunaon? Soma jadi aku tiba heula. Dina pikiran detikna tanya tur tumanya. Nah Soma bisa ngampura ka dirina teu moal. Lamun tema Soma bisa ngampura ka dirina tur bisa hirup bebarengan jeung Soma. Tantuna we. Geralena kacida pisan bungahna sabab sabulan dibere jangka tur dibere waktu kudu jadi akina. Manehna ayeuna keur aya dina ujung tanduk. Soma anu tangtuna. Soma anu tangtuna kudu jadi milik manehanana lamun henteu karir kahirupanana. Karir jabatan manehna sebagai CEO di perusahaan Kalingga nu jadi akina bakal lagrag ka tangan jalma-jalma anu memang musuh-musuh manehna asup om jeung keluarga nu lainna anu sama salama ieu terus ngirong hayang jadi CEO. Jerut Nadia harita turun. Denengkeun Soma nu geus ningali kadatangan Nadia harita neuteub seukeut ka Nadia encan loba reaksi tu jeung ieu. Panto anu molongo harita langsung we tembus ka jalan. Sehingga Nadia bisa langsung ningali Soma anu keur diuk bari ngopi. Nadia harita nu nangtung mancuh dina panto anu terikeun asup. Sabab hatena sok sieun we di jero teh aya singa nyaetana. Alena wanoja geulis anu anggapan manehanana wanoja kotor. Alena Nadia nu neuteub seukeut harita ka Soma. Mama, Nadia. Aya naon? Isu-isu kene geus datang ka dieu. Masuk. Soma harita. Nadia anu tara-tara ti sasari panonna anu ceuleuyeut. Nadia harita nu neuteub nu saterus tengalengkakeun suku lelaunan.
ngageleyeung nyamperkeun ka Soma harita nu keur diuk. Mah, Bro harita Nadia nona anu ngalagragkeun dirina terus nyuuh kana palabaturna Soma. Sama. Dia nyangkenda punten sama. Selain iya. Nadia anu kasar ka Soma. Ngahina ka Soma. Biar minta dihampura. Nadia. Akang geus ngampura. Sama kamu. Minta dihampura. Udang. Lain Nadia harita nu langsung netep seukeut kana beunta Soma. Anu beuki dieu asa beuki kasep wae. Beuki dieu Soma asa beuki lingsig wae. Jauh jeung baheula ka karak datang. Atena Nadia mimiti bergetar dina waktu ayeuna. Deg-degan ningali Soma tangtungan anak anu geus luar biasa beda teuh januh tanah ka langit. Kakara sababaraha poe manehna babarengan ayeuna geus asa loba perbedaan tina awakna Soma. Nadia, aya naon? Aya perlu naon datang ka dieu? Nadia nu teu pareta teu ngomong. Soma nu ngadegeutan we ditang nyengkatkeun tak-takna Nadia. Nadia nu hudang harita saterusna gabrug Nadia ada tengah gabrug. Nyuuh dina dadana Soma. Sama. Kan dia minta dihampura ka Soma. Nadia. Tadi geus dibilang, geus diomongkeun. Soma. Geus diukeun terkaitan ke kamu. Kamu geus dihampura ku Soma. Pulanglah. Tulungan Nadia, Sob. Tulungan Nadia. Emang kunaon? Sama. Bener. Nadia keur menang ancaman. Duduk lah. Soma hari terus ngaleng karena dia nu saterusna didiukeun. Kek Soma oge diuki keur Nadia. Naon sebenarnya? Sama. Dia menang ancaman jadi kaki. Sama. Jadi suami Nadia. Nadia. Rumah tangga didasarkan ku rasa cinta. Moal aya baikna, moal aya hadena. Nadia geus minta dihampura ka Soma. Akan geus ngampur. Namun kudu jujur. Nadia teu kapaksa ka Soma. Nadia mika cinta oge ka Soma. Cak putih cak herang tina hati sanubari Soma. Nadia. Anu mika cinta ka Soma. Nadia. Nadia mika cinta ka Soma. Lantaran Nadia kena ancaman. Andai kata Nadia ancaman terjadi kolot. Kelengitan jabatan. Tangtu cerita lain deui meureunna. Soma. Nadia siap melepaskan. Nadia siap melepaskan jabatan CEO. Tapi kamu menjadi salah kita Nadia. Nadia. Jabatan CEO. Tidak bisa berharga. Sanajan akang orang kampung. Sanajan Soma orang desa. Tapi apa? Jabatan CEO. Lain jabatan edel-edel. Tapi artinya Nadia mika cinta ka Soma. Nadia harita anu nyuuh deui. Dina palaba pingpingna Soma.
Soma ningali sikap Nadia kawas kitu harita hatena kagagas. Oh, oke. Sama Nadia. Nadia sumpah. Nadia rek undurkan diri tina jabatan si Eo. Nadia. Kamulah konyol. Melepaskan jabatan si Eo demi Akang. Akang jalma nu hartina. Akang Nadia geus apal. Asal di mana Akang? Kaos kumaha Akang? Lamun Nadia melepaskan jabatan si Eo. Artina Nadia ngalepaskeun segala rupa anu aya dina awak Nadia. Akang teu ngijinan Nadia ngalepaskeun jabatan si Eo demi Akang. Nadia cinta ke Akang. Demi Akang, Nadia rela. Naon we ge Nadia dilakukeun. Nadia, lamun kudu jujur tina hati sanubari Akang. Akang mika cinta ka Nadia. Disaprak Akang papangi jeung Nadia. Nadia gelis. Nadia endah dipandang. Sanajan Akang mika cinta ka Nadia. Naruli kalalakian Akang anu dewasa tangtu. Ingin mempersunting, ingin memiliki Nadia. Tapi ayeuna sadar, tah Akang sah Nadia. Leuwih hade cari laki-laki pendamping buat Nadia. Jang kehidupan Nadia di masa depan Nadia. Akang boga kehidupan di masa depan. Hirup Akang kudu sakedar jadi penolong orang. Hirup jadi penolong orang. Ya, Kenapa Akang tidak mau menolong Nadia? Nadia tidak sakit. Tapi hati memang sakit kan? Tolong Nadia. Maukah Akang jadi suami Nadia? Apapun yang diminta sama Akang, Nadia siap memberikannya. Nyawa pun sekalipun. Nadia, tidak usah berkata seperti itu. Akang mencintai Nadia dengan tulus. Tapi Akang sadar. Siapa Akang? Siapa Nadia? Maaf. Saat ini Akang tidak memikirkan hal seperti itu. Kang Soma benar-benar tega karena dia. Soma tega. Soma tidak akan tega. Apalagi diminta pertolongan. Tetapi kenapa Nadia minta pertolongan ke Akang? Akang gak pernah nolongin Nadia. Nadia, dengarkan Akang. Akang bukan laki-laki yang tepat buat Nadia. Carilah laki-laki. Carilah pria yang sanggup membahagiakan Nadia. Saya sudah menemukannya. Siapa? Akang. Nadia. Saat ini Akang tidak bisa menunaikan apa yang kamu minta, memberikan apa yang kamu minta. Tadi sudah dibicarakan di awal. Akang bukanlah siapa-siapa untuk Nadia.
Tolong mengerti. Akang ingin bahagia dengan orang yang tulus mencintai Akang. Nadia tulus mencintai Akang. Nadia tidak tulus. Karena di belakang Nadia ada yang diinginkan, yaitu jabatan. Nadia juga mau melepasin jabatan. Nadia, kalau benar-benar itu terjadi, rugi buat Nadia. Kenapa? Karena tidak bisa hidup sama Akang. Lihat saja, Nadia hari ini akan pergi ke rumahnya kakek. Dan kakek akan kaget setelah apa yang akan dilakukan sama Nadia. Maksud Nadia, hari ini kamu akan melepaskan jabatan itu. Iya. Tapi ingat, Nadia ingat mencintai Akang tulus dari hati sanubari yang sebelumnya sengaja Nadia pendam karena jujur. Nadia takut dikatain orang, takut dikatain teman-teman bahwa Nadia mencintai seorang orang desa. Tapi sekarang hati Nadia merasa tersiksa kan, memendam perasaan yang selama ini. Akang harus tahu Nadia mencintai Akang dari dulu semenjak kita bertemu. Tapi dengan proses yang lain, Nadia juga merasa malu, bergengsi dengan teman-teman dan ketakutan, takut dikata-katain apapun itu. Nadia, sabarlah. Berangkatlah. Kalau memang itu kamu tujuan kamu seperti itu. Tapi Akang bicara sekali lagi. Jangan terlalu mengharapkan Akang. Saat ini Akang belum tahu. Walaupun dalam hati Akang tetap Akang mencintai kamu. Tapi Akang belum tentu bisa mendapatkan kamu. Bisa memiliki kamu. Bisa. Akang belum tahu. Pulanglah. Karena sebentar lagi akan banyak tamu yang datang. Tidak enak kalau dilihat orang. Kita berdua ada di rumah. Biasanya Akang berdua di rumah. Tapi itu sama kakak Akang. Kakak. Kamu belum tahu. Pasti Alena ada maunya. Toma hari terak dimarakerin. Emang manehna karasa kurnya. Alena akhir-akhir ieu mengungkapkan perasaan anak sanajan teu langsung ka dirina. Tapi dinaha ungkapan eta sawaktu manehna keur sare. Yen Alena memang bener-bener mikat cinta. Teu salah. Lamun omongan Nadia memang benar. Alena memang ada maunya. Tapi tidak seperti Nadia. Alena memang tenang. Alena memang penuh perhitungan. Wani ngungkapkeun perasaan anak. Sanajan eta memang dirasa tidak bisa beratna ku Alena. Tapi Alena teu pernah ngungkapkeun perasaan, memberikan perhatian lebih kepada Soma. Soma sajongjongan gaul. Ya Soma. Asal kamu tahu. Nadia mencintai Kang Soma lebih dari apapun. Kalau kamu benar-benar mencintai saya, kenapa kamu tidak jujur sama hati kamu sendiri? Soma, banyak hal yang harus kita bicarakan. Kamu
mencintai Soma. Tapi kamu juga merasa gengsi, takut dikata-katain sama orang, diledekin sama teman-teman kamu bahwa kamu mencintai orang dari desa. Orang dekil, orang yang tidak tahu apa-apa, tidak bisa membaca dan menulis. Orang buta huruf. Itu sama tak peduli Nadia. Soma bisa menulis atau tidak. Soma buta huruf atau tidak. Orang desa atau tidak. Sekarang Nadia tahu dan sadar bahwa pemuda desa seperti kamu, itulah yang aku cari. Nadia, pulanglah. Sekarang sudah siang. Saya juga akan siap-siap. Terima kasih. Soma harita beri cengkat. Nadia nuramisak harita bisa kumaha deui. Bawa hate anu kacida pisan sedihna. Kunaon bet manehna ayeuna jadi malik. Malik asih, malik nyaah. Kayak jira laki anu ti heula dihina-hina, anu ti heula dibangsat-bangsat cek paribasahan. Tang tuna alena ayeuna mawa hate anu kacida pisan. Perihna. Ngarasa dirina ditolak ku hiji lalaki anu baheula dipika cintana. Ngarasa dirina ayeuna anu bener-bener ku jiwa. Alena harita nu saprak mo nyupiran harita ngecerkeun cipanan we. Ngarasa sedih. Kudu kumaha ayeuna manehna. Aing kudu kumaha sebenarnya seterusnya aing kudu kumaha. Jika aing kudu datang langsung ayeuna. Ada jadi aki aing. Aing rek nyerah. Aing rek nu ngarag-ragkeun jabatan. Aing rek hirup sederhana. Timiti ayeuna aing rek nekat. Hirup sosoranganan. Dan kayaan sederhana. Nadia anu geus nepi ka imahna jurut tina turun tina mobil. Adina Nabila harita nu neuteub seukeut keur jadi lanceukna nu turun tina mobil ngingkik terus ka kamar. Teu ngomong teu ngareret seutik oge kana jadi adina nya teh Nabila nu bingung ningali nu jadi lanceukna kos kitu. Sedangkan nu jadi adina ge teu wani ngomong sabab nyaho. Namun ditanya lanceukna bakal nyegak leuwih-leuwih ti singa. Kung sirila Nabila harita geus kaluar atarpi Nadia geus kaluar deui. Bari pakaianan anu geus rapi. Nabila, kamu ikut. Nah, kamu ikut kemana teh? Jangan banyak tanya. Ikut aku. Sekarang teh? Kapan lagi? Ayo, cepat ganti pakaian. Tapi kan Nabila kuliah teh. Hari ini gak usah kuliah. Kita akan pergi ke rumah kakek. Oke. Cepat. Nabila teu bisa ngabantah. Nu antukna Nabila harita ganti pakaian. Nabila nu neuteub seukeut harita keur jadi lanceukna nu saterusna Nabila harita asup ka kamarna pikeun ganti pakaian. Sakumaha panitana jadi lanceukna. Para mitra kaum dangu sadayana. Nu antukna Nabila harita geus kaluar deui. Duanana siap-siap. Imah di kuncian lantaran tangtuna. Dina poe harita manehna rek tinit
Nyaeta na kadaya pikeun nepungan anu jadi aki. Duanana harita anu nyemplung indit ninggalkeun eta pitempatan. Dina mobil harita teu loba omong. Sesakali paling oge anu Nabila anu nanyakeun. Nadia, naon jadi saleresna? Saya akan mendapatkan jabatan. Meletakkan jabatan, maksudnya? Saya capek. Harus dikejar-kejar untuk mendapatkan Soma. Terus tadi pagi Tete dari mana? Dari rumah Soma. Terus Soma menolak. Menolak. Tete cantik. Tete manis. Kok ditolak Soma? Entahlah. Mungkin Tete bukan tipe Soma. Tete udah minta maaf. Tete udah minta maaf ke Soma. Tete ikhlas mencintai Soma. Nabila harita nu molohok. Dina hate Nabila kok ngomong. Karma Tete lah aya. Nabila nu ngahina, Nabila nu Nadia nu ngahina, Nadia nu ngahinis. Kakang Soma, tapi Tete lah ayeuna Nadia oge nu nguna-guna ke Soma. Luar biasa. Soma bukan laki-laki sembarangan. Kumaha Nabila? Soma bukan laki-laki sembarangan teh. Yang tidak bisa kita anggap remeh. Dari dulu Soma tuh gak pernah melawan. Dari dulu kita hina. Dari dulu kita ledekin. Tapi sekarang kita terjebak sendiri. Kita mendapatkan karma teh. Karma. Iya, kita seolah-olah mendapatkan karma. Dulu Soma tidak pernah mengejar kita kan? Kita sendiri yang menjadikan Soma ada di dekat kita. Soma juga sudah mengobati kakek. Yang kala itu kita tahu sendiri kan, kakek sudah tidak bisa diselamatkan sama dokter-dokter lain, bahkan sudah divonis mati. Tapi ternyata Soma bisa menyembuhkannya, dan sampai sekarang kakek masih hebat. Nadia hari tengah ulang, mobil nano nyekit. Tete paham. Tete ngerti. Nabila. Sekarang Tete harus gimana? Umur hirup. Nadia nu kakara saumur-umur minta pendapat kan jadi adina. Rek kitu, rek kieu can pernah minta dapat pendapat kan jadi adina, tapi ayeuna minta pendapat jadi adina. Tangtu we keur Nabila ngarasa bingung tur heran. Sekaligus kaget anu luar biasa, tara-tara. Awewe model Nadia nu egois. Nadia anu mung eleh, ayeuna minta pendapat kana jadi adina nyata ka maneh. Nabila harita nu neuteup seukeut kana begitu jadi lanceukna. Anu merlukeun cipanon barijeng nyuuh tina setir. Tete yang sabar ya. Semua jalan keluarnya. Mudah-mudahan Kang Soma bisa terbuka hatinya buat Teteh.
Pak Nabila, Teteh sudah minta maaf dan Soma juga memaafkan. Tapi secara terang-terangan Soma juga menolak kalau masalah hubungan cinta karena nggak dianggapnya Teteh tidak tulus. Padahal Teteh sampai sekarang tulus mencintai Soma. Teteh sangat bahkan mencintai Soma. Nabila deui kaget tetela. Lanceuk nanti geuning mika cinta ka Soma. Rasa egois anu dilayangkeun perilaku nu jadi lanceukna. Jadikeun ayeuna seperti karma. Nadia anu geus bingung kudu kumaha carana supaya manehna bisa ngahiji jeung Soma. Supaya jadi bebendena Soma, bahkan lebih jadi salakitna atau lebih pemajikanna Soma. Sedangkeun Nabila ningali di sisi lainna Soma aya hiji wanoja anu kacida pisan geulisna. Hiji wanoja anu bisa disebutkeun menang julukan wanoja tercantik di kota Kampa. Anu kacida tang teu beratna lamun tema Soma mika bogoh ka eta wanoja sing saha wae bakal dilepehkeun ka asup nu jadi lanceukna anu memang bisa disebutkeun kageulisanana bisa disebutkeun eleh sanajan teu loba cak barayan tapi tetep dimenangkeun ku hiji wanoja nu ngaranna Alena. Justru ayeuna Soma dina hati leutikna sanajan manehna boga perasaan rasa cinta rasa bogoh baheula keneh ka eta wanoja anu ngaranna Nadia. Lantaran hatena anu rasa dicabik harita ku Nadia. Sanggeus initna Nadia hatena teuing kunaon asa deg-degan keranan. Rasa bunga campur rasa cinta anu memang teu pernah leungit. Cinta pertama manehanana nyaeta Nadia. Sanajan dina waktu harita memang manehanana kudu sakadar cinta-cinta bayaran, tapi ternyata sangat mendalam keur Soma. Kumaha deui sanggeus dijodohkeun keur jadi akina tur Soma nepi ka kiwari masih keneh boga gelar keluarga kalingga. Tapi hanya akal wanoja anu memang dijodohkeunana nolak bahkan ngahina anu kacida pisan hina na ke dirina seolah-olah dirina orang paling hina di antara manusia hina. Itulah Nadia. Tapi sanajan kitu Soma tetap mika cinta ka Nadia. Jadi cinta tangtuna we sanajan kumaha jadina. Bener-bener Soma tetap mika cinta ka Soma atau pika ka Nadia. Nadia gedeh teuing Nadia lain akan ngudinkeun perasaan Nadia pokona Nadia sorangan anu geus ngudinkeun akang anu geus ngahina akang ampun paralun akang lain dendam akang sama sakali teu dendam tapi ate akang ayeuna anu mika cinta ka awewe lain. Kudu kumaha aing ayeuna. Cek Soma hari tanu bingung. Rasa cinta kana dia kasaehkeun ku rasa cinta ka hiji wanoja anu memang jadi lanceukna nyaeta Alena anu geus ngomong tur kadenge ku Soma yen Alena mika cinta ka dirina. Lantaran kitu waktosna anu kabujeng saep mitra-mitra cak atuh urang tunah gaduh ka dieu nya insyaallah dina dinten yang urang diteraskeun deui dina jejerna ajen pangarti. Tuh kituna kalian itu pungkasku wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.